Hehe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Ah, poe ieu mah dewek keur loba kakeuheul. Waduh, betul gunawan Ji. Asli kesel pisan eta unggal jelema anu dipanggihan. Poe ieu eueuhna bener hiji oge. Wah, gunawan Ji. Ai urang mah jelema biasa disiplin, biasa naon hirup teh interaksi jeung saha wae oge. Ngobrol teh urang ditata rapih, puguh undak usuk basana. So, ieu mah unggal jelema nu dipanggihan poe ieu matak ti kakeuheulun pisan. Kumaha Ji. Di antarana ieu mah di antarana. Tadi denge-denge ieu mah tadi denge-denge aya jelema nu wani-wani ngabahas masalah olahraga. Wah. Bener asli make jeung mamawa piriwit sagala. Naon teh ngarah naon? Cing sok cek di dinya olahraga naon manfaatna? Kesehatan Ji. Eueuh. Teu main jeung haji mah. Oh, asup. Teu asup. Haji mah ti babaheula tara olahraga. Teu haji mah tara olahraga. Paling oge isuk-isuk ka sawah, neang cai. Ka kebon macul. Bari balik ngalas suluh. Beres. Oh, eta ge leuwih ti olahraga Ji. Oh, teteh. Oh, leuwih tuh. Tapi heueuh kita sok paranggol deui ge. Ya, cangkeng-cangkeng wae Ji. Tapi aya aneh. Aya leuwih haji mah. Aya leuwih. Nya ge haji mah tara olahraga, tapi awak mah tuh sehat tah. Kieu tah haji mah. Naon ge? Kuat mah nama haji mah. Resepna Ji. Hah? Resepna naon? Tong beja-bejanya. Heuh, naon Ji. Ku jambe ngora. Haji mah ku jambe ngora jam. Jambe ngora. Tiba heula haji mah. Kadang ieu jambe ngora teh nya mun rentang-rentang teh kajauhan. Jambe geus mimiti aya jambean ieu. Wah, tanta parah. Alah we ku aya. Entoh dirogok jam. Mereka mah haji kan tara make kolor. Tara make kan barabak lebar. Matak geus we rojok kitu teh ala nu ngora-ngora. Pilihan nu ngorana. Keun we nu kolotna mantep ke da. Nu ngora kumpulkeun jam. Unggal isuk jeung unggal sore. Sakitu haji mah. Tah, ieu jelema anu dipanggihan ku haji poe ayeuna pikakeuheulun pisan kabeh. Eueuh nu bener jelema teh. Poe ayeuna teh. Asli poe ayeuna. Yeuh, haji teh nya datang ke apotek. Cek haji teh, cik jang haji teh ieu keur rada batuk yeuh. Rada batuk da di bejaan ku tatangga cenah Mang Haji cenah Mang Haji ka urang teh. Oh. 3 kali ya bener. Heeh, Mang Haji Hasan cenah gitu. Atuh cenah batuk mah ku obat batuk cenah. Atuh nya heueuh ku obat batuk cenah. Urang ku obat pilek. Obat batuk cenah heuh ke urang meuli cenah ka apotek heuh. Kebenaran haji teh ka pasar tadi teh pan. Nyimpang we aya tulisan apotek. Nyimpang kan. Yang meuli eta si teh obat batuk anu sirup anu tablet kitu nanyana teh nya. Anu sirup weh teh ameh babari di teureuyna kitu ari make tablet. Nu tablet sok melag di dieu haji mah. Heueuh sok nyangetan pahit ka cida. Anu sirup weh. Oh, nya siap Mang Haji cenah. Tapi make es nya. Pak Haji nu leres atuh Pak Haji. Manya kan Pak Haji teh nuju batuk. Manya cenah ngeleuweut obatna nganggo es. Sia lamun teu make es jadi obat irup sia. Cah teh. Teu jadi obat sirupna. Jadi obat irup atuh. Hah. Teu balik eta jelema. Teu make es. Maruka tak kitu aja mah. Aduh. Muka dua jelema deui. Aya deui we. Aya deui we pikakeuheulun. Ieu mah panggih di pos ronda. Biasa bapak-bapak keur ngarariung kan. Haji balik di mana? Di pasar beli obat irup teh. Da teu make es itu mah. Goblok. Teh. Weh, keur ngarariung yeuh. Keur naon? Aduh cenah ieu abdi teh Haji cenah. Teu bisa sare cenah peuting. Nah kunaon cenah teh? Ku ieu ku reungit cenah loba reungit. Atuh di dinya mah hirupna teu ieu naon? Teu berseka satek kitu. Cik micen runtah ulah di mana wae. Jadi eta teh lamun micen runtah di mana wae heug murah kana solokan. Cai jadinya langkrung. Atuh jadi loba
reungit. Benar. Jadi loba reungit. Nya cenah ieu ge sok dibersihan eta mah teuing ti kebon teuing ti mana. Cek kuring lamun maneh loba reungit di imah tong make obat nyamuk cenah teh. Naha wae tong make obat nyamuk. Lamun make obat nyamuk eta nyamuk lainna nyaringkah kadon sarehat. Haji oge nu keur gering batuk diubar. Kumaha mun nyamukna eta jadi sarehat? Berarti istilah obat nyamuknya salah. Salah Kudu sabenerna. nama racun nyamuk. Racun nyamuk. Matak teu balener jelema panggil jeung haji ayeuna duh. Terbalik. Matak pika keheuleuh pisan. Jadi percuma olahraga cenah keur sehat. Ari otakna teu balener. Oh, Apan jadi kalau hajina ge jadi rudet atuh. benar. Panggil jeung jelema jiga kitu nya. Oh, gitu. Eta pisan haji mah duh. Jadi mun panggih jeung jelema nu rarudet kana hatena ge moal. Rungsing pisan. Keur mah haji makan kitu nya rungsingan. Oh, ieu mah teu kaur aya nu Salah tilu poe. kalau tuh lamun kitu mun teu jeung panggih jeung pamajikan wah rungsing nyeri sirah gitu sagala. Efek jameng ora. Tah. Jiga nama eta. Tapi da jambe ngora sehat. Sehat. Oh, haji mah selalu always jambe ngora Oh, pokona. selalu always ya. Oh, tinggal pas sakar di Mekah. Eh. Oh, jambe ngora. Oh. Bangkaning keur perlu. Baru pisan. Oh, panas. puting mah kumaha ieu? Aya korma. Oh, Pilihan kormana bae nu ngora eta ge dah haji mah resepna nu ngora gitu. Nah, ieu teh pas ka dieu tadi teh cek aja teh naon nya nu tinggalin naon asa aya nu tinggalin ieu teh. Padahal asa geus disiapkeun sagala rupana. Lamun nepi ka haji Arab Arab di dieu aduh ngerakeun. Era katsida. Era. Nah, jadi ayeuna mah lamun misalna aya rada pikiran anu rada rudet gitu tah. Da tadi pan beurang panggih jeung jelema nu rudet. Cah teh ieu jelema tukang apotek. Ngarudetkeun. Manya obat batuk sirup teu make es. Jadi obat irup. Tuh, ayeuna obat nyamuk. Manya nyamuk rek dibere obat. Atuh sararehat. Oh, kuduna bere racun nyamuk. Nah, eta. Gitu matak lieur lah ayeuna mah. Lamun misalna ayeuna nya kieu. Haji teh aya pertanyaan anu can kajawab. Jawab bisa hadir hate atau apa? Kusorangan. Ieu can manggih jawaban anu merenah, anu puas kana hate. Wajib pertanyaan. Iya. Lamun naon teh? Lamun keong. Keong apa keong? Nah, kan mawa kurungna teh, mawa imahna. Nya mawa cangkangna. Pan imah eta teh jang manehna mah. Heeh. Eta lamun aya pelebaran jalan digantian teh ku pamarentah. Mun penggusuran. Heeh, mun aya penggusuran sok. Kaeret manehna sawah kan kaeret. Kudu nama digantian sesuai NJOP. Sesuai NJOP. Kumaha ngagantianna kan karunya. Atuh pikiran. Teu. Moal kapikir ku jelema biasa mah. Oh, IQ tinggi haji mah. Dia kapikir. Kok kapikir nih bakal badinya? Sok. Ka imah-imah keong dipikiran. Atunya. Ayo masyarakat can boga. Da kontrak wae. Kata ke rudet cek haji ge. Haji kungsi ngadatangan ka Distarkim. Oh, naon Dinas Tata Ruang dan Pemukiman. Oh, pemukiman. Dinas Tata Ruang dan Pemukiman. Haji apanya? Apa? Oh, Distarkim. Sok subuh teh Distarkim. Eta mah tarhim. Tarhim eta mah tarhim. Tah, haji teh. Ieu kumaha ieu masalah keong cek teh. Karunya manehna ge boga imah. Benar. Boga hak manehna ge. Uruskeun ku haji. Sebagai orang anu peduli lingkungan. Kade peduli lingkungan. Karunya eta keong. Pecinta hewannya. Heeh, ti leutik dibabawa eta imahna ka mamana. Sok. Ayeuna lamun geus gede manehna tuluy aya penggusuran pila ku teu digantian. Benar. Jolim gitu. Jolim. Baru mau ditanya gitu di akhirat. Maka baca matak ulah sok jolim ke jelema ulah. Eta pang nama. Tuluy siga kieu jo. Haji pernah dititah asup. Haji teh aya perlu ka kota. Nungguan ojek eueuh. Tukang ojek.
ningali teh kajauhan aya tukang beca Heeh. keur diuk we manehna teh ngalamun heuh meureunang da nungguan nungguan penumpang meureun nungguan sewa. Ah, karunya cai haji teh penumpang jigana teu mata ngalamun wae ge sampeurkeun ku haji teh. Mang, alun-alun sabaraha? Teh gitu. Ah, geus 10.000 we cenah ka Pak Haji Hasan mah. Wes, namun murah-murah teuing cenah. Ulah murah. Beunghar ieu teh. Menta sabaraha 300.000 ge dibayar ku ieu. Ah, cekap cenah cekap. Ku kitu nama naon? Tawado gitu. Tawado. Kudu make bo. Leko. Oh, tawado gitu mah. Cek aja teh, nyangga satu kumaha di dinya we teh. Memang kudu 10.000 nya. Atuh mangga cenah haji kalebet. Ah, embung teh. Nah, make jeung kudu ka jero. Apaan haji kada calik di lebat cenah di nu beca mah. Heula mang teh. Ari di dieu tuan rumahna saha teh. Atuh tuan rumahna mah abdi. Heuh nu boga beca nya. Manya tuan rumah di luar ai semah titah di jero. Teu adil. Teu adil. Haji teu jadi. Teu. Haji mah Jawa teuing balik. Teu jadi. Haji kajenteng balik we. Geus teh nanaonna. Banyakeun teu sopan. Teu sopan. Matak omat kalau dulur-dulurnya nu aya wae di mana ayana gitu. Jadi lamun arek tutumpakan teh mikir heula gitu. Karunya eta tukang beca. Hah? Aya nu bogana di luar. Pan karunya. Coba ulah lah komo bari jeung mayar murah terus gitu nawar. Ah, teu manusiawi eta mah. Teu manusiawi. Jadi loba panggih jeung jelema nu pi rudeteun we pokona poe ieu. Jelema nu gedat atau hajina nu Jadi aing ka bawah rudet pampang naon. Kayak deui mah aduh eta di perjalanan haji ka salila haji ka dieu perjalanan rada dibersihkeun heula. Nya ulah nepi ka aya nu kira-kira pi rudet teh. Ieu ka hajina rada rudet ya. Gitu. Ya karunya ongkoh gitu pampangna mah. laporkeun ka dinsos. Nya DSan. aya dinsos teh naon? Ya dinas sosialisasi. Oh, nu sok promo ka itu ka dieu. Aduh. Tapi kieu para wargi ieu mah nya etang-etang naonnya ngingetkeun deui meureun ka urang sarerea ya. Haji teh ti heula mah nya aya di channel itu. Channel sabelah we gitu. Sabelah. Channel teh ngan sabelah we gitu. Teu. Jadi haji kusabab di ditu geus eueuh batur. Jeung sabelah. Mung haji di ditu jadi milu sabelah. Mung. Pamajikan kawin ya. Geus kawin aduh. Ditinggal kawin. Pamajikan. Pamajikan kamari karek kawin. Poe Minggu haji ge ka ditu, gentleman ka itu. Ngan rada tekes teh. Teu kata ke ampun. Teu punten ieu mah heureuy unggul. Tah. Jadi di ditu teh geus eueuh sasaha. Jadi haji teh pindah we ka dieu da di ditu ge bingbang atuh nah. Bingbang haji teh. Sabelah. Da sabelah sok ayeuna daek teh lamun sare sabelah. Ngagobrak meureun dipan oge. Wah, haji tidak utuh lagi. Jadi ayeuna mah para wargi termasuk kalebet anu masih kene satia satuhu ka Haji Hasan. Nah, mangga tuturkeun Haji Hasan di dieu nya. Di mana? Di Buraho FM. Buraho FM ieu tulisan lagi aya teu Buraho FM. Anu eusina? Teu kawadah. Pokona mah sagala aya di dieu mah nya. Tapi nya ku kituna oge Haji Hasan ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka sakurna para wargi anu di mana wae ayana anu masih kene manco anu masih kene satia nutur Pak Haji. Nah, gitu. Haturan ka Neng Rika ti Pangandarannya. Eta mah istuning pokona mah. Neng Rika. Kapi lain. Teh Rika sareng carogena nya aya tos kagungan putra. Oh, alhamdulillah. Bekas Jamengora. Jamengora. Harita resep ti Haji Jamengora kan itu. Haji teh hari keur ulin ka itu ka naon teh heulah eta pokona mah daerah Pangandaran. Ka Teh Rika sareng ka wargi-wargina oge ka sepuhna nya aturan jeung tepang deui sareng oge ka
aya teh saha deui aya nu di Garutnya, nu di Cianjur seueur lah, nu di Tasik. Di Bogor kan tak kitu nya. Janten hatur nuhun ka sadayana, ulah bosen-bosen share, like, subscribe, komen oge sae. Nah, ayeuna mah di dieu Burahol FM anu eusina mudah-mudahan. Sakitu lah ti Mang Haji banyak ayeuna hatur nuhun ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.